Anu kula tadi di mobil geges nyarita urang tea tahlilan tiluna tujuna matang puluna ngaratus kula mah kula encan hayang paeh tetapi geus aya nu bosen hirup di dunia di mobil ge tadi meureun ayeuna mah haji mah cenah geus kakolotan meureun asana cenah geus bosen ya. Hayang gerati heula tu mangga bae ngaji teu geudeg teu maleukmeun bisi deuk hayang ti heula mah bahkan bisa ditelepon beureun Israil ge nya. Tapi teu bisa gitu horeng umur mah geus aya kepastian. Haji Pendi umurna geus 70 leuwih layak lamun diheulakeun. Tapi ternyata anu maot nu di bawah manehanana bae. Di bawah manehanana bae. Tak orang doakeun Haji Pendi supaya panjang umur. Kurang para raih kabehnya nama hirup baik. Datang ke batur sorangan daek mah haji mbung oh berarti hayang paeh tila mbung kumaha sih paeh tila dek ya Allah hirup bae terus sorangan bedek ya kumaha tah sih. Tepuguh jelema teh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun maut geus biasa perasaan. Tadi ayatna dijelaskeun tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Urang embung-embung ge ka paeh teh tetep bae bakal kapanggih bae. Jeung urang teh kaambe ku taneuh anu bakal jadi kuburan urang. Kaambeun Bang Haji ge teh ku taneuh teh geus rada kaambe. Kullu syai'in yatlubuhu minhu, setiap perkara eta diteangan ku asli nanya nati mana. Al insan asluhu minat turab, manusia aslina ti taneuh, wat turab yatlubu, taneuh neangan ka manusia. Jadi taneuh teh geus ngambean ka bangsa nu umur 70 kos Bang Haji mah. Sekira di mana dia? Ya Allah ya Rabbi. Kakaler ka kidul ka wetan ka kulon tetep ujung-ujung nama maut. Seringan orang datang ke makom ningali kuburan tataan kurang oh ieu teh jenderal jageus pae oh ieu teh letnan maot oh ieu teh kitu di bawah letnan non bener ente sih ya.
Oh, cak Haji Pedi di bawah letnan gayor. Sia bodoh sia. Ya Allah, diajak itu dek pinter-pinter. Ayo jelema nu diajak ngaji teh dek pinter-pinter. Geus sakit kitu da mah berenderat nanya. Teu naik, teu turun. Sakitu kajen lah maklum bae. Pae. Urang ningali deui ka dieu reganan ieu teh Niki Ardila. Pae sarua. Waduh, komo. Urang dieu mah we geus sabuaraha nu puararae. Deuleu urang di kuburan. Ya Allah, ieu mah pengusaha. Pae. Ieu mah RT modar. Pararae kabeh masyaallah gari. Nu boga jabatan luhur, pangkat luhur, harta loba, nu kolot nu ngora katempo ku urang kuburanana. Masyaallah Karim. Geus aya nisan-nisan. Tinggal ragap diri urang. Belah mana ieu aing bakalna ya? Hah, hayang kuburan anu hebat di Karawang. Eta mah kuburan geus dipersiapkeun. Lahana aya taman di luhurna ge, aya paranti sosorodotan. Aya satpaman. Asana malaikat munkar nakir ge moal sanggupeun beureun mah. Cek jelema-jelema nu barodo. Sarua bae pae. Dek di mana? Sebab awak mah balik ka taneuh, tapi roh urang bakal menghadap ka Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Ketika ulang ningali kuburan ngajajar, urang ulah neleluarna mah nisana nu marmer di keramik dan lain sebagainya, tapi urang nempo ka jerona melalui kolbu urang, mata hati jeung kayakinan. Ieu jelema di jero kuburanana keur dikumahakeun. Si sugih nu baheula sugih di duniana lobatan teu sodakohna jeung ngazakatan teu, andai teu ngazakat jeung teu sodakoh bakal dikumahakeun ieu jelema di jerona. Nyana baheula teh ngajabat jadi jenderal. Terkenal di Ibu Pertiwi. Kuari geus aya di jero taneuh. Masa hirupnyana jabatan jeung tahtana dipake ngabdi na ka mana, apa jadi satu kebanggaan. Keur naon sih di jero kuburanana? Ieu artis anu paeh teh ya, nu tadina ajle-ajlean di panggung. Ayeuna geus aya di himpitan bumi. Keur naon sih di jero? Eta dihitung-hitung ku urang teh kuari urang ka Haji Pendi mun paeh kumah di jerona. Tuh dek nanya bae ka urang dia ya, kira-kira ieu disiksa apa henteu? Siksa. Atuh boro-boro malaikat jelema ge nyahoan siksaeun. Ya. Ya Allah, ya Rabbi, bohong aya dinyana. Ya, teu jujur aya dinyana. Teu adil aya dinyana. Numpuk aya dinyana kabeh. Ya siksaeun atuh. Salat cenah pan sok salat, pan teu husu salatna. Iraha salatna husu. Jam magrib ge jeung 2 rakaat heran aing mah. Masa magrib 2 rakaat? Ya. Aduh, Masya Allah, ayah anu normal lohor 4 rakaat make sujud sahwi.
berarti kan tuh beres sih sholat teh. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Tapi tetep orang mah iman ke Allah, iman ke Kangjeng Rasulullah. Mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa.